Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mankobah ke-50 nyarioskeun wasiat Said Abdul Qadir ka putrana. Anjeunna parantos wasiat ka putrana anu jenengan Abdul Rojak kalawan pirang-pirang wasiat sapalihna nyaeta, hei anak mama, maneh kudu banget sieun ku Allah, jeung kudu taat ka Allah, jeung kudu nyekel kana sara, jeung kudu nyekel kana bates-batesna, sareng kudu alus hate, jeung kudu barahan tangan, jeung kudu daek nulung tinulung kanu kahadean, jeung ulah bedegong, jeung kudu wayahna kana pilara, jeung kudu ngahampura kana kasalahan batur, jeung kudu nyaah ka fakir miskin, jeung kudu ngaraksa kana kahormatan. Guru-guru jeung kudu alus serejengan jeung batur-batur, jeung kudu daek nganasehat kanu gede kanu leutik, jeung ulah daek papaduan anging dina perkara agama, jeung kudu nyaho ari hakikatna fakir eta butuh ka bangsa maneh, ari hakikatna sugih eta henteu butuh ka bangsa maneh, jeung kudu nyaho ari tasawuf eta tingkahna jalma anu henteu loba omong, jeung upami nenjo jalma fakir ulah dimimitian kalawan ilmu sabab mantak ninghas, sabalikna kudu dimimitian kalawan kanyaah sabab mantak lindeg, jeung kudu nyaho maneh satemen tasawuf eta diadegkeun kana 8 perkara: 1 barahan, 2 ridho, 3 sobar, 4 isaroh, 5 ngumbara, 6 make pakaian bangsa bulu, 7 leuleungan, 8 pakir. Ari berehan dipaparinkeun ka Nabi Ibrahim, ari ridho ka Nabi Ishak, ari sobar ka Nabi Ayub, ari isaroh ka Nabi Zakaria, ari ngumbara ka Nabi Yusuf, ari make bangsa bulu ka Nabi Yahya, ari leuleungan ka Nabi Isa, ari pakir ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jeung kudu tembongkeun ku maneh kagagahan kaberanian maneh upama rerejengan jeung anu beunghar, jeung kudu rendah upama rerejengan jeung pakir, jeung maneh kudu ikhlas, jeung kudu langgeng nenjo ka Allah, jeung ulah salah sangka ka Allah dina sakabeh sabab, jeung kudu pasrah ka Allah dina sakabeh hal, sakabeh tingkah, jeung ulah tatagenan ka hiji jalma lantaran baraya atawa sobat, jeung kudu ngahodaman pukoro kalawan 3 perkara: kahiji tawadu, kadua alus budi pekerti, katilu bersih hate, jeung kudu nyaho maneh satemen anu pangdeketna ka Allah eta anu pang alus-alusna budi pekertina. Ari pang utamana amalnya eta ngaraksa hate tina ngaleret kasalian Allah, jeung lamun kumpul jeung pukoro kudu wasiat kalawan sobar jeung hak, jeung cukup ka maneh tina dunya 2 perkara: kahiji rerejengan jeung pakir, kadua ngahormat wali, jeung ulah dipake sugih hiji perkara salian ti Allah, jeung kudu nyaho upama gagah ka sasama eta doib, tegesna henteu kasebut gagah. Upama gagah ka saluhureun eta kumuluhung, jeung kudu nyaho satemena tasawuf jeung pakir eta duanana perkara sabener-benerna lain heureuy, kusabab kitu ulah dicampuran heureuy. Tah sakitu wasiat mama teh, muga-muga Gusti Allah maparin taufik ka maneh jeung ka sakabeh murid-murid jeung anu ngadenge wasiat mama ieu sing barisa ngamalkeunana kalawan keagungan Gustina sakabeh utusan. Amin. Mankobah ke-52 nyarioskeun salat hajat sareng nyuhunkeun tulung ka Said Abdul Qadir. Dicarioskeun dina kitab Bahjatul Asror dawuhan Said Abdul Qadir, saha-saha anu minta tulung ka kaula dina kasusahan maka dileungitkeun kasusahanana, jeung saha-saha anu ngagero nyebut ngaran kaula dina kapayahan tangtu dibungahkeun, jeung saha-saha anu tawassul ku kaula dina ngahasilkeun pangabutuhna tangtu dihasilkeun maksudna, jeung saha-saha anu salat sunat hajat 2 rakaat dina unggal-unggal rakaat bada Fatihah maca surat Ikhlas 11 kali, ari geus salam tuluy ngalengkah ka jihad Irak 11 lengkah, jeung sebut ngaran kaula jeung hajatna dina unggal-unggal salengkah sok dihasilkeun maksudna. Ari pertingkahna salat hajat, usolli sholata qadail hajat taqrabu ilallahi ta'ala wan kitoan an ghairihi ila jihatil ka'bati syarifati. Allahu akbar. Tuluy maca Fatihah, tuluy maca kulhu, maca sholawat 11 kali, tuluy ruku sujud biasa. Rakaat kadua cara bieu bae, saenggeus salam tuluy sujud, baca ieu 11 kali. Ya Syekhus Saqalaini, ya Qutba Rabbani, ya Gausus Somadani, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddini Aba Muhammadin Asyaidina Abdul Qadiril Jailani, agisni wa amidani fi qadail hajati hadihi ya qadiyal hajati.
tuluy nangtung, tuluy ngalengkah salengkah ka jihad Irak. Ari jihad Irak teh di urang mah ti Pulau Jawa, tina kiblat salat teh ngaler keneh. Ampir nyela bumi, ampir antara kulon sareng kaler. Numutkeun khoritoh kardamelan Ahmad Khofid dina Al-Juprapiyah Al-Hadisiyah kaca 228 Al-Juz'us Salis. Tuluy baca, ya Syekhos Saqalaini, ya Kutbarobani, ya Gausus Somadani, ya Mahbubas Subhani, Aba Muhammadin Abdul Qadiril Jailani. Kitu bae bacaanana tepi ka 11 lengkah. Tuluy dampal sukuna anu katuhu tumpangkeun kana sampean kenca. Tuluy maca sholawat 11 kali. Fatihah kulhu idaja anasrullahi 11 kali. Tuluy maca, ya junudallahi wa ba ibadallahi agisuni wa amiduni fi qada'i hajati hadihi ya qada'il hajati amin amin. Ya Syekhos Saqalaini, ya Kutbarobani, ya Gausus Somadani, ya Mahbubas Subhani, ya Muhyiddini Aba Muhammadin Asyaidina Abdul Qadiril Jailani. Saenggeus kitu tuluy diuk dina pangsolatan kalawan muraqabah hadir hate ka Allah sarta maca la ilaha illallah 108 kali. Tuluy sujud deui bari maca ya Ruhal Qudusi wa ya Junadallah wa ya ibadallahi agisuni wa amidduni fi qada'i hajati hadihi ya qadiyal hajati amin amin. Jeung meme salat kudu gugus heula ku gugus anu seungit, jeung kudu sidakoh ka 11 pakir, sodakoh naon bae. Dukung terus syiar kami dengan cara subscribe, like, dan share agar channel ini lebih bermanfaat.